Jalulu jak Begitu cak emang kok Suruh luweng bay Jambuk pelobuk Kucing ketinggang song-song Aduh, ari batuk cagur jadi nyeri botung. Murus-murus ujung ongkek nyalingit aduh nyeri. Masalah mere obat gitu cep dokter teh. Ja, antur deui aki berobat teh ka dokter. Ieu geus nginum obat teh ari batuk cagur ngadon jadi murus muncrut aduh. Hayu ki tapi samangkok basa mangdaninya. Aku mah ujang we atuh sok hayang naon penting mah aki mah diantur lah. Yes, basa mangdani. Ki, biasanya abi mah ngantosan di dieu bari ngabaso di mangdaninya. Ya, sok jang. Aki mah ka jero heula nya. Ki. Ke. Saha eta teh make jeung gegeruan. Abdi ki tukang bubuahan bade nawisan manawi aki bade meser anu asem-asem seger. Hihi, sugan we diborong atuh si aki. Nurus tunjung sia. Nyaho aing teh keur moncut ngadon ditawaran nu hararasem. Borokokok sia. Punten atuh ki, terang abi ki ah. Kecil. Wah. Be, dasar aki-aki nurus tunjung sia. Assalamualaikum cep dokter. Ieu aki deui. Kumaha ayeuna kondisina aki? Aduh cep dokter. Ari batuk nama aki teh tos damang. Ieu teh mung saatos ngaleut obat teh aki teh ngadon jadi murus-murus. Mencret nyolongit patuangan. Sakapeung mah ujung ongkek deui. Eta kumaha aki ngaleut lanongna? Apa basa eta teh nya dijelaskeun ku si bapa anu di apotek teh. Ngaleut lanongna teh 3 kali sadinten. Nah, ku aki teh dieut we. 3 tablet sekali ngaleutna teh. Aki pan ku abi teh diresepkeunana teh 3 rupi landongna teh. Nah ngaleutna 3 tablet teh sarupi atanapi 3 tablet. Panan 3 tablet sarupi na teh nya. Tah pan aya 3 rupi. Janten aki teh ngaleutna teh 8 tablet sakalina teh cep dokter. Aduh, cilaka ieu. Aki, ayeuna ku abi dipasihan deui resep kanggo mencret nanya aki lanong nu kamari dilerenan heula wae. Tah ayeuna aki saatos di abdi. Tepangan wae bapa apoteker nanya. Supados eta langkung dijentrekeun supados kahartos pisan ku aki cara ngaleut lanong nanya aki. Hatur nuhun atuh cep dokternya. Ayeuna aki bade teras nepangan bapa apotekerna. Anu perlu dibantos ki? Punten bapa apoteker. Aki teh hoyong dijelaskeun cara ngaleut lanong supados teu leupat deui. Tah ki nya, ieu maksana 3 kali hiji teh ngaleutna teh enjing-enjing hiji, siang hiji, jengker sore. Alah, bapak apoteker, kitunya aduh enjing-enjing hiji, siang hiji, jengker aki teh sore. Aduh. Sanes jengker aki jengker atau maksudna teh sareng sore we hiji sanes jengker hapunten aki.
Ya, aduh hari jang apoteker Dawid teh. Ipek teh banyak ya. Aduh, cik aduh aku tanas gusiun kieu aduh. Hatur nuhun atunya Bapak apoteker. Aki bade permios sekali dihatur nuhun ya Pak Ai. What? Alah punten Bapak apoteker. Pedah we Bapak teh asa ngahari bisa ngerencangan aki waktu sedamel ya. Aduh. Kawan, si Nyai teh kibawa punung gitu. Cece, sakedap. Mang Oleh aya naon? Ke, mun aya aki-aki keluar, ku Cece panglawisankeun buah-buahannya, sugan we diborong. Ke mun diborong lah, dibonusan lah ku Mang Oleh mah nya. Oh, aki-aki si cintanya. Siap lah Mang Oleh, tapi bonus. Duh, kemana ada si Joni nya? Inju aki teh aduh ke. Ayang buru-buru balik ke. Di jelema adanya. Ki, Aki, sini dong. Gening dia dia eta si Nyai teh. Gangguan aki dia aduh menyeret deh. Bikin jantung semakin berdegup kencang saja. Aya naon ni? Aki abi teh bade nawisan bubuahan, manawi Aki bade ngagaleuh. Aki, dupi Aki meser bubuahan seueur-seueur teuing kanggo naon Aki? Kepanan Aki teh nuju mencret. Naon ari si Aki ngadon huhahihi ditanya teh. Eta tadi tegang. Aku tadi tawisan bubuahan gini ceja aneh gininya. Aku tadi ke aduh nyut ya nade aki sejauh ya aku tadi beli kabeh jeung keranjangna. Demi nyeranda teh. Dasar si Aki gering-gering oge. Ganit we terus tunyung. Cincang peling manuk ciklung cin beton. Lewis kakun kita bapak satot mulenong. Terong peot eta saboboko lumayan coel-coelen. Boy peot ololeho lumayan eta toel-toelen.